Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana para pangjejer serta pamilon anu kusim kuring dipi kahormat. Puji sinareng syukur ayu orang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos mapalinan orang sadaya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga orang sadaya tiasa patepang labung dina ieu kesempatan. Salawat sareng salam mugia tetep kaculah limpahkeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tehilap ka kulawargina ka para sahabatna mugia ka urang sadaya salaku umatna amin. Tepangkeun wastapun najwa simkuring ngagem pancen janten panunggu catur. Tehilap oge ngaturkeun rewu nuhun ka para pangjejer sarta pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kepelan kanggo medal sareng ngadiskusikeun ngeunaan kartu belajar. Kukituna supados henteu nyangkolong kana waktos hayu urang buka acara ieu ku aosan basmalah sasarengan Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sarta pamilon anu kusim kuring dipihormat sataacan nincak kana acara salajengna supados henteu disaha-saha simkuring sejanepangkeun para pangjejer anu bade ngadegikeun kamandangna. Pangjejer nu kahiji nyaeta Bapak Eka Junior SPD manteuna mangrupikeun wakase kurikulum di SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Anu kadua nyaeta Bapak Nanang Sunarta SPD MPD manteuna mangrupikeun wakase kasiswaan di SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin supados urang leuwih neuleuman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Eka Junior SPD kanggo ngumandangkeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Eka Junior SPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Sae naon kacida anu parantos didugikeun. Saalitna parantos muka pandangan urang sadaya ngeunaan kartu belajar. Kartu belajar mangrupikeun salah sahiji bentuk bantuan pamarentah pikeun sistem pendidikan di masa pandemi ayeuna. Bantuan ieu dikeluarkeun pamarintah pikeun nunjangan kuota para siswa dina diajar online. Para siswa bakal dibagi hiji sewang hiji kartu anu eusina 10 GB. Bantuan ieu bakal terus dipasihan dugi ka bulan Desember. Kumargi kitu hayu urang lajengkeun sawalaya. Sumangga ka Bapak Nanang SPD MPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Nanang SPD MPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun manteuna, kartu belajar oge ngagaduhan kaleuwihan sareng kakurangan. Kaleuwihanna nyaeta moal aya dihambatan kanggo para siswa dina diajar online sabab teu aya kuota. Kakuranganna nyaeta hiji sinyal, kedah aya sinyal nu sae supados internet ieu lancar. Anu kadua nyaeta kuota belajar ieu oge dibates kanggo aplikasi sareng situs web tertentu. Kulantaran waktosna sakedik deui, simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade tumaros. Dina panarosana kedah ngacungkeun pananganna teras nyebatkeun namina teu kenging gogorowokan. Hatur nuhun ka Siti Indira anu parantos ngadugikeun patarosana. Salajengna sumangga ka Bapak Nanang SPD MPD kanggo ngadugikeun waleran patarosan Indira. Hatur nuhun ka Bapak Nanang Sunarta SPD MPD anu parantos ngadugikeun waleran tina patarosan Siti Indira. Eusi waleranna nyaeta pamarentah ngabagikeun bantuan anu mangrupikeun kuota belajar 10 GB per sasi nu disalurkeun ka pihak sakola. Ti pihak sakola disalurkeun ka para siswa anu saurangna kenging 10 GB per sasi. Simkuring salaku panunggu catur ngadahapunten anu kasuhun bilih aya cariosan oge paripaos anu matak teu ngeunah kana manah sadayana. Mung sakitu wae anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosan sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.